أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما بارك الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان sarang hante aya li mukminin eta tetep kajama mukmin ayaktula arientah maihan itu mukminan kajama mukmin ayat tegese mayam bagi teu pantes ayasdura naon yen tabiji minhu ti jama mukmin qatlun naon maihan nahu kajama mukmin illa khata'an angin kasalahan mukhtian tegasna kasalahan fi qatlihi dina mayanana mukmin min ghairi qasdin dina teu ngamaksud waman sareng kasing sajama qatala anu maehan cijama mu'minan kajama mukmin khata'an halna kasalahan bian qasoda kalawan intah ngamaksud siman ramya ghairihi kana malang diana man kasaidin seperti buburu awasyajaratin atau tangkah pasoba maka ngenaan simanhu kamumin atau doroba atau nengge si jama ka jama mukmin bima kalawan perkara layak tulu anu teu maehkeun itu mak goliban haleka prahna patariru raqabatin maka eta ngamerdekakeun abid itkin tegasna ngamerdekakeun nasamatin tegasna abid mukminatin anu mukmin alaihi kasih jama wadiyatun musalamatun sareng diat anu dipasrahkeun muadatun anu ditekanan ila alihi ka ahlina mukmin awarasatil maktuli atawa ahli warisna maktul nu dipayahan
ila yang sodaku angin yen tanyodakokeun kabeh yata sodaku tegesna nyodakokeun kabeh alaika si jama biya kalawan dia bi ayyapu kalawan yen tanga maaf bi ayyapu kalawan yen tanga maaf kabeh anatina dia wa bayanat sareng geus ngajelaskeun as-sunnatu apa sunnah anna sanyana diat mi'atun eta 100 minal ibili tion dina onta isruna hari 20 bintu mahon eta bintu mahon wakaja sareng eta nya kitu banatulabun ari onta banatulabun bintu labun wa banulabun sareng onta banulabun wa hikokun sareng onta hikoh wa jajaun sareng onta jaja wa innaha sareng sanyandiat ala akilatil qatili kan berakal anu maehan wa huwa marikabe asobatuhu eta asobahna itu maktul ilal asla angin indung bapa wal par'a sareng anak mauzu'atun anu dibagi alaihim ka kabeh ala salasi sinina kana 3 tahun alal goni eta tetep kanu beunghar minhum tikabeh nisfu dinarin ari setengah dinar wal mutawasitu sareng ari anu sedang rubun eta 1/4 kula sanatin kana saban-saban taun pailam yapu maka lamun teu nohonan kabeh pamin baitil mali maka eta tetep di baitul mal pain tajaro maka lamun narima ujur si jama palal jani maka ka anu hukuman pain kana maka lamun aya al maktulus anu dipayahan min kaumin ti kaum aduin anu ngamusuhan harobin tegas nemerangan lakum ka kabeh kamarane kabeh wa wanaritu kaum mu'minun eta jama mu'min wa tarir raqabatin maka eta ngamerdekakeun abid mu'minatin anu mu'min ala qatili kanu mayanana itu mumin ala qatili eta tetep kanu mayana mumin kaparatun ari kiparat wala diata sareng taya dia tuslamu anu dipasrahkeun ila ahlihi ka ahlina mahtuh diharobatim karena merangan anak kabeh wa in kana sareng lamun aya al maqtulus anu dipayahan min kaumin ti kaum bainakum antara marane kabeh sareng antarana kaum bainakum antarana eta tetep antarana kabeh wa bainahum sareng tetep antarana marane kabeh sareng antarana kabeh misakun ari janji ahdun tegasna janji kali jimmati seperti ahli jimmi kafir jimmi padiatun maka eta diat lau kasih kotil musalamatun anu dipasrahkeun ila liha kalina maktul kalina kaum
Waya naritu diat sudiatil mukmini eta seperti lu diat jalma mukmin. In kana lamun aya itu maktul Yahudian eta Yahudi kaum Nasranian atawa Nasrani. Wasosa asliha sarang seperti lu seperpuluh nadiat in kana lamun aya itu maktul majusian eta majusi. Wa tariru raqabatin sareng ngamerdekakeun abid mu'minatin anu mu'min ala qatili kanu mayanana itu maktul. Paman maka kasih saja malam ya jidanu teu manggi si jama raqabata kana abid yan pakoda kalawan nyenta kalawan nyenta kalengitan si jamaah kana itu raqabah. Wa ma sareng perkara ya suluha anu ngahasilkeun si jamaah hakana raqabah bi kalan ma. Pasyamu maka eta puasa syaraini 2 bulan mutatabi'aini anu tuluy duanan. Alai eta tetep ka si jamaah kafaratun ari kiparat walam yadkurillah ta'ala al-intiqal ila ta'ah sarang tenutur sa Allah ta'ala kana ngalikeun kana kadaharan ka jihari seperti jihad. Wabi sarang eta tetep kalawan kaul wabi sarang kalawan kaul akhoja geus nyandak im asyafiyu sa Imam Syafi'i biasoi kauli kalau kaulaihi dina pangsoe-soena 2 kaulna Imam Syafi'i taubatan kalawan tobat minallahi Allah masdarun tegasna masdar mansubun anu dinasabkeun bipilih kalawan pilna masdar muqaddari anu ditakdirkeun wa kana sareng wasana Allah subhanahu aliman iku kang muning bihalki kalawan makhluk ya Allah kimantur kang maha bijaksana bima dalam perkara dabbaro kang ngurus Allah imma lahum kadue kabeh lahum kadue kabeh wa may yaqtul mu'minan wallahu a'lam. Para hadirin sadayana dina hadis pang dedengkotna dosa ayat 7 gede-gedena itu tah mana anu 7 ieu kala dur sadayana hiji al isyrak billah musyrik ka Allah. Maka surat Al-Maidah menjelaskeun innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Maha Mahampura kana dosa musyrik anu dibawa maut cing bakal ngahampura kana dosa salian dosa musyrik. Musyrik ieu para dur sadayana lain teu percaya ka Allah tapi percaya ka Allah percaya deui ka salian ti Allah. Mode ayeuna meyakini bahwa hak make wapak make kan ini banyak bahwa ieu wapak teh boga kekuatan nya sehingga boga keyakinan bahwa eta wapak teh boga tapak damu boga kekuatan gitu ngayakinkeun pas make wapak we jadi serem we pokona ya eta para dur sadayana yakin ka Allah yakin ka wapak itu Mang Tobing make itu bah ya nah, makanya kade urang ulah boga keyakinan kasalian ti Allah itu pala dur sadayana eta lamun keyakinan kitu nepikeun ka babawa maot eta mah aya hampuran panggede-gedena dosa pala dur sadayana
Lamun ayeuna masih kene kaburu tobat mah tuh da Sayyidina Umar ge baheula nyembah tapekong eta bi. Nyembah tapekong tapi jadi khulafaur rasyidin keukeuh. Sagede kos kumaha wae dosa bahkan Sayyidina Umar mah pernah ngadahar pangeran. Jadi nyembah tapekong anu dijieun tina roti asal lapar didahar, asal lapar didahar. Karena Sayyidina Umar malah lamun ningali tapekong sok seuri. Ya, nyorang tapekong dijieun tina roti asal lapar dihakan eta tapekong. Jadi Sayyidina Umar mah kudah dasat-dasatna pangeran nyorang didahar. Ya. Jeung da Sayyidina Umar ieu paladur sadayana pernah ngubur anakna hirup-hirup. Disebutna ruang koropes teh. Paladur sadayana. Ya. Tapi tobat ka Allah Subhanahu wa taala tetap dosana dihampura lamun masih kena hirup mah la yaghfiru ayyusyraka teh di mana-mana musyrik kabawa mah kitu hiji da nya. Nomor kedua paladur sadayana kitu al-qatil bi ghairil haq. Nyaeta jelema anu maehan kalawan daya hak, ngabunuh atau bunuh diri, maehan sorangan. Ieu lamun jelema bunuh diri dikhawatirkeun maot teu mawa iman. Karena Kamang Miftah sing ade. Ya, kabogona nikah bunuh diri nginum baygon. Jadi bahaya ya. Gitu ta. Jadi jangan sampai terjadi bunuh diri. Ulah kabogoh ditikahkeun jeung batur, gantung diri. Eta paeh dalam keadaan kufur. Ya. Dikhawatirkeun. Makana nu arek dibahas ayeuna para hadirin sadayana geulana nu sasana mangke eta. Sebab ke aya deui paladur sadayana termasuk naon ngaranna akilur riba dengkot dosa ya. Riba bah ngadahar kana riba eta dengkot dosa eta. Ya. Kadang ayeuna aduh riba teh masyaallah subhan karena pantas jelema mungkin maralas ngaji, mungkin maralas ibadah, mungkin maralas salat atau kahakanana ieu diasong-asongkeun didatangan ka unggal-unggal lembur, ditawaran ke orang Medan anu pada orang Medan teh Kristen. Mah ada pinjaman gitu mangoman buadeg momen momonya pinjaman online. Bangke bank keliling. Nanti ya bank emo. Bang nanti Bang Jurik dah pokoknya Mas. Loba teuing bab riba. Ya. Sedangkan cek Quran yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Kuring mah yakin kana ayat, yakin jasa. Ya. Bakal hancur nu ngaranna praktek ribawi jeung bakal berkembang biak naon nu dingaranan praktek sedekah. Nah, praktek sedekah kumaha rek untungna sedekah mah. Di dunia dikembang biakeun dunia urang, di akhirat ceng-celengan urang geus loba. Mantap teh Mang Kobi. Ya. Mawan kamari mawan mawan nyebak kakaknya duitna beuh. Mawan. Ya, eta tinggal ketuan we, geura mah teh ayeuna. Tinggal nyamperkeun bener ji balik deui ka dieu paling ieu lupa. Allahu akbar. Jadi ulah boga keyakinan riba ieu usaha make riba paladur sadayana bakal berhasil moal. Ya cek Allah yamhaqur riba wa yurbis shadaqah. Bahkan paladur sadayana nya jelema anu sok mengkonsumsi barang riba paladur sadayana kitu engke di akhiratna dan di akhirat di alam kuburna pas diudangkeun jadi jelema gelo. Edannya ulang heuleuh. Di mana? Di jero kubur. Karena
kuring sering ngomong paladur saya masalah riba lain naon karena kumaha aing we lain kitu maksudna kekeh tinggalkeun riba ka ibu-ibu ka di mana bae lain di Cijereu unggul nya eta da sieun kana ancaman dosa riba sebab riba ya asup kana sabul mubiqat 7 dosa yang ya kan hiji kan musyrik kedua paladur sadayana nyaeta jelema anu maehan karena riba nya bahaya eta paladur sadayana tari anu dimaksud di dieu termasuk dosa gede adalah maehan ieu paladur sadayana aya memang ngahaja aya memang teu ngahaja ngan dia aya di urang mah serem lagi aya nu maehan secara ngahaja make bedog make naon tek-tek bagi segala macam eta memang johir kan ieu maehan secara make teluh Mas Adin dah bobogan anu teluhnya Pak aya kana nu kitu lah arek teu percaya teu ngandel sir ieu wajib aya sir ieu wajib ngaitikakeun ayana ulah teu percaya urang nya sir teh aya wajengan ngajelaskeun paladur sana dina kitab Abu Masar Al-Falaki itu aya 11 macam sihir Mas Adin. Oh Mas Adin leuwih nyaho nya. Aya 11 macam sihir. Paladur sadayana. Gitu. Di antarana paladur sadayana aya tenung, aya teluh, kan? Ya, aya tenung mau jugu-jugu batur busung, butungna gendut emang tapi. Ya Allah alam dinaonkeun boa. Paeh. Paladur sadayana. Aya deui jelema ujug-ujug. Kitu jujolotoan teh para rugu isuk-isukna naon. Tah ieu hese nu kitu mah membuktikanana da paladur saya sebab Kanjeng Rasul asbab nuzul dina surat Falaq Binas ieu Kanjeng Rasul ieu paladur saya diteluh. Ya, diteluh Kanjeng Rasul paladur sadayana. Kuluben diteluh ya. Sehingga Kanjeng Rasul pas keur teu damangna eta Kanjeng Rasul paladur sadayana naon? Ngimpen didatangan kedua jelema horenganan malaikat Jibril jeung malaikat Mikail datang ka Kanjeng Rasul silitanya malaikat Jibril cicing caket mastaka Kanjeng Rasul malaikat Mikail cicing deket sampean Kanjeng Rasul ditanya eta malaikat Mikail nanya ka malaikat Jibril aya jelema kunaon geringna kunaon aya nu nyihir cara urang mah aya nu neluh mun ulah Pak parah gering saeutik wah adin adin gua kade eta pokona lamun cerita masalah mistik geus serem lah momen urang carita saeutik ya jadi Allahu akbar akhirna paladur sadayana gitu ditanya cenah ku malaikat aya eta nu neluhna sa Ruben bejaan malaikat dina impian Kanjeng Rasul haju neluhna ayeuna nyihirna makanan make boneka tersebut ditalian make 11 tali nya ai ubarna naon ieu ceuk malaikat Jibril qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq maka Rasul setiap maca eta hiji nya udang sarek maca ingetan Kanjeng Rasul horenganan wahyu eta maca qul a'udzu bil falaq eta talina leupas hiji dicokotlah si boneka tersebut ku Sayyidina Ali di sumur podai ieu sumur naon dua ngaranana nya diteuleman nu wanieun ngalakas kana eta sumur nurunan kana eta sumur Sayyidina Ali maka paladur saya ahli-ahli teluh kiwari lamun nenden kitu teh sok di tempat-tempat kotor di mana di misalkan para ge micentai gitu naon kana teh cubluk tobing nya ditenden kitu tah maka
di anak Sayyidina Ali bener ayat 11 tali Kanjeng Rasul maca kula Jibril bi falak eta talina leupas hiji min syarri ma khalaq leupas hiji lepas sampai 11. Maka di antara ayat penangkal sihir bapak-bapak nya wajengan ngajarkeun uring menang ijazah ti wajengan maneh lamun hayang terhindar tina sihir meme sare ulah leupas wudu. Bahkan masalah sare ayeuna paladur sayana boga wudu ieu dasar. Hadisnya jelas targhib buat tarhib lamun jelema sare dalam keadaan boga wudu paladur sadayana ieu sarena sanajan teu salat manehanana sarena ditilai salat bae mauna. Jadi bawa apa ayeuna meme sare ngalah wudu teu sarela dalam keadaan boga wudu eta sarena sanajan ieu ditilai salat bae. Nomor kedua jelema sare boga wudu paladur sadayana nya ieu dijagaan ku malaikat disirahna aya nu ngajaga setiap aya nu ngulisik maka kitu cek malaikat ya Allah hampura dosa si fulan bin fulan naon sejak sebabna fa innahu bata tahuron sebab fulan jeung fulan sare dalam keadaan suci nu boga wudu tah dipelihara dijaga ku malaikat. Iya mau budak santri sare handsetna ceurik. Ya Allah. Ya. Bari laguna lagu barat. Siapa mahalamun ke dicabut ke malaikat. Ya, cabut ke malaikat keur nyanyi barat. Yeah, yes, to be my potato. Tobing ayo baradur sama kana ulah budak kasep nya ulah sok lamun sare dicocokkan ku handset bari musik besi urang ke nu nalkinan urang lamun paeng ke nu nalkinan musik pan meureunna lamun talkinan maot teh urang kitu lamun jelema keur sakaratul maut baradur saya kana ceuli nu katugan urang naon sunahna ngucapkeun ngabingming ngucapkeun la ilaha ieu mah kumaha lamun musik kinung tuna pas dicabut nyawa. Yes. Allahu akbar Gusti zaman ayeuna nya. Bisaan teh Yahudi nyetingna supaya jelema para raeh suul khotimah. Dikitukeun imah mah. Ya Allah. Halo. Urang mah tiap ngaji hayang maot husnul khotimah ai akhlak pagawean nu dipigawe pisuil khotimah Gusti ya tayeu paladur sadaya kembali Kanjeng Rasul ieu pernah kena sihir itu tingkat Kanjeng Rasul benar tak jadi ulah nyebutkeun ge ongko mah kiai tapi beunang kutuluh keneh tolol sia Rasul wae beun Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kan Rasul mah ngajarkeun ka umatna meme sare kudu boga wudu. Di samping boga wudu zikir heula. Tapi mana zikirna ye paladur saya kuring menang ijazah meme sare baca Al-Ikhlas 3 balik. Mana dalilna Kanjeng Rasul ngomong ka Siti Aisyah maneh lamun meme sare kudu ngakhotamkeun heula Al-Qur'an. Oh mana kuat Gusti abdi ngahotamkeun Al-Qur'an. Cek Kanjeng Rasul, bukankah membaca Al-Ikhlas 3 balik sama pahalanya dengan mengkhotamkan Al-Qur'an? Jadi lamun jelema ayeuna meme sare maca Al-Ikhlas 3 balik sarua jeung khotam Al-Qur'an. Karos ya, antak naon qul huwallahu ahad. Kade ulah salah tanggap deui Al-Ikhlas. Qul huwallahu 3 balik enteng kan? Karena lamun kuat palak binas cek gua mah 11 eta teh. Kan kuring sok lila teuing geus 3 di karang-karang mah itu 3 ya daripada jelema teu maca cek ieu. Ya, sebenarnya teh ditu mah 11 malik muro eta teh uah nama. Jadi 11 bari dikieu kan ya. Urang sediuk lah sakedeung ya. Ya, tobing ya. Alias teu balik
terus naon palak binas nya eta 11 karak awal surat Al-Baqarah sampai ulaika humul muflihun dia disebut ruqyah diri nya lain dukun lain baca we dina tafsirna terus para dosa ayat kursi sabalik wa ilahukum ilahu wahid karak tungtung surat Baqarah amanar rasul nya karak tiupkeun tah kitu tiupkeun ka dia geus tiupkeun ruqyahkeun ka urang kana awak usapkeun kana sekujur tubuh hop bapak-bapak mentah yang dihudangkeun jam baraha hudang sanajan ayeuna heesna jam 3 hudang tapi pan aya teh boga hudu jeung teh jikir mah hudang jam 3 Gusti hudang kana kan hudang ku hees deui aya teh langsung urang tangginas baladur sadaya nya kuring biasa jam 3 setengah 3 kadang-kadang tapi bener eta mah hayang jam barage hudang nya baladur sadaya tah di antara padilana bahasa ahli wirid mah asroriyatna itu akan terhindar daripada sihir bahkan bagus nama baladur sadaya memeh sarena baca qul ya ayyuhal kafirun inna a'tayna jeung bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim baca 3 balik eta Mang Tobi apa Mang Tobi eta ilmu kiai eta bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim ya baca eta insyaallah moal termadarat kartos tuh bang taya nya lamun jelema ngadawatkeun eta insyaallah moal terkena sih ieu pan kadang-kadang hees hareupeun TV nya urang hees tadi nonton TV urang nonton TV urang hees jadi ditonton ku TV cek nu di jero TV teh sia mah hees bolong hiji teh ya jadi lieur di urang mah ieu lamun hukum kitu teu kanyahoan mayana paladur sadayana ieu kumaha ieu kana ieu eta mah secara sembunyi-sembunyi tuh kan kade Pak masalah sihir urang suudzon sebab ieu setan bae bisa nyieun setan ieu kadang-kadang aya nu gering bawah disebutna al hikmah mengoman gering dijampe ke bawah mengoman teh jadi ngomong aing diteluh ku si Adin ngomong jadi nungtuna Mang Adin naon Mang Oman jadi salat kan diadukeun aya nu kitu eta wah ieu cenah kiriman ti anu kiriman naon kiriman jurig sama ye ngajar setan ieu supaya ngaduk-ngadukeun jeung setan ieu bisa nyieun sihir Pak bisa tak kembali ayeuna hiji tah tingkat kos kitu wallahu alam kuring teu nyaho lamun jelema ayeuna baladur sana ngabunuh model kitu teu kanyahoan itu urusan ke di akhirat kan lamun memang kanyahoan jeung aku mah keukeuh sarua jeung amdan mungkin nu bakal datang ayat amdan muta'am midan ke ayat nu bakal datang ngaku misalkan si anu neluh si anu ngaku manehanana bener kuring teh sewat anu itu paladur sadayana itu wajib dipaehanana sesuai hukum damaehan kan sanajan teu make pakara karena tong teu mayan asa ngaku ya Allah tayina paladur sadayana mayan ieu kabagi makana dina fikih kieu hiji aya amdul muhid apa amdul muhid itu ayatna anu bakal datang ngahaja meles lamun bahasa hukum Indonesia na disebut pembunuhan secara berencana direncanakan bedogna diasah heula nya dicentang memang dipencit itu pembunuhan secara berencana maka di Indonesia baik lamun ayeuna ngabunuh secara berencana itu hukumnya seumur hidup atau hukum mati. Ada tahu apa? Jadi
membunuh secara berencana dihukum mati, Pak. Di Indonesia gitu. Ya. Allahu Akbar. Tah aya deui paladur sadayana ya. Amdul khata. Amdul khata. Gitu. Amdul khata. Ngahaja tapi kasalahan. Ya jiga-jiga ngahaja cara orang. Okos ngahaja. Amdul khata ieu paladur sadayana ya. Jadi manehanana maledog buah, maledog sesuatu, maledog kan make batu, make perkara anu ngabunuh atawa manehanana nek ketembak ya make bedil mimis. Maksudna mah arek tembak manuk kunaon aya nu ngising. Nya aya nu ngising di mana disusukan. Ai beledak kena naon? Eta tangkal aya batuan bentar kena kapler nu ngising pae. Ngaranna ge contoh. Kana nembak mah ngahay, ngan tengah aja maean. Karta motobe. Nya, aku berlaku naon horeng kena mimisi eta. Subhan. Aya deui khotal muhid. Khotal muhid mah nu kumaha? Khotal muhid mah meles kasalahan tengah aja jasa. Ya, Mang Miftah ngahudangkeun satri, make sapu lidi bisa betan pae. Si Firman pae. Eta khotol muhid ngaranna. Karos teh. Jadi melas tengah aja. Ipan siapa Firman pae cenah. Ai samping ngosok paehan tuh. Henteu nya. Tak bisa make samping ti momen. Taya macam-macam mau maya. Jeung di dieu dina tafsir paladur sadayana ngaran-ngaran jelema mukmin moal daek maehan. Lamun dina hatena jelema aya di mana moal wanieun maehan ka batur. Moal kunaon hayang maehan, kunaon ayeuna jelema hayang pae jeung hayang maehan nandakeun dina hatena eta geus eueuh iman. Benar tak? Ya, ayeuna ya Allah paladur saya lamun keur meunang ujian, lamun waliullah mah atoheun ari waliullah mah lamun hirup keur diuji gering, teureun eureun terus tepikeun ka taun-taun gering paladur sadayana. Ya Allah paladur saya. Nya bapa disadeng eta geringna lamun teu salah mah 20 tahun Mang Tobing diuji ku gering. Kahodam kamari 6 tahun. Nya pan urang mah kadang-kadang karak kering saminggu geus riweuh bah. Eta pamajikan geus ngadoakeun bae daripada sakieu mah cenah mun paeh we. Eta ngaranna pamajikan edan gitu. Mas Pak gering 3 tahun kadang-kadang pamajikan teu sabar eta Mas Pak. Diracun gua. Teu dagang-dagang bakso jadi. Ya Allah, teh paladur sadayana. Urang mah kadang-kadang karena ujian ti Allah teu sabar. Ya. Waka sebenarnya minta maut, ulah Pak, minta maut kieu teu meunang minta nawe teu meun. Komo ngahaja urang mayan diri ulah tah. Ya Allah, daripada gering wae mah geura mautkeun Gusti teu meunang. Teu nampi kana qada jeung qadar ti meunang oge kieu ya, meunang ge. Ari adu solihin ya. Ya Allah, lamun hirup abdi leuwih bagus daripada maut abdi hirupkeun. Lamun maut abdi leuwih bagus tibatan hirup abdi, eta mautkeun meunang ge kitu. Ulah langsung mah ulah ya Allah daripada hirup ge wae mah mendingan paeh Gusti geura paehkeun we abdi. Tolong. Menta cager atuh hayang dicagerkeun. Menta cager mah teu naon paladur sadaya. Karena sama tabing. Jadi ulah minta maut. Komo ayeuna mah hayang maut. Ya. Paladur sayangan ari waliullah mah rindu kangen terhadap kematian. Waliullah mah kangen. Ya, mengharapkan ingin bertemu dengan Allah. Tama cek Allah Subhanahu wa taala kieu.
Wa makana moa aya kajama mukmin ayak tula mukminah. Ngaran mukmin tidak mungkin membunuh terhadap orang mukmin. Jadi lamun dina hatena aya keimanan, moal pasti antara mukmin jeung mukmin itu yang ada kasih sayang, Pak. Baca surat Al-Fatah. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama'u baik mukmin dengan mukmin itu saling kasih mengasihi. Nyaah